Yeun bolu pisang asal-asalan cau saayana. Nah jadi caritana ieu aing boga pisang dak alias cau ye cau naon aing teu nyaho ceuk salaki aing mah doang cau kepok heueuh dak soalna beunang ti ondangan. Daripada bangka jeung daripada hayang barang dahar atuh mending ku aing dak ieu dijadikeun bolu pisang teu nyaho ngeunah teu nyaho henteu nu penting mah dak atuh aya amisan beh enggeus tuh ieu ku aing diberian susu diberian gula walaupun gulana ge geus ngentrong. Tidak lupa dak ieu ku aing diberian heueuh soda kue jeung SP supaya ngembang teh soalna ieu ku aing teu make endog emang sok make endog dak ieu bolu pisang telok meureun nya tah cauna geus alus heueuh sagalana geus campur ieu dak ku aing dicampurkeun si tepung tariguna aing makena segitiga biru supaya eta teh dak hasilna rada lembut ai tariguna rada mehong masa eutik atuh heuh di dieu nya dak adonana geus tercampur rata laju ku aing diengkeun bae kana loyangna atuh heuh pandak ai teu pake loyang mah kumaha teh meureun lain kue ngaranna nya heuh biasa tuh dak dirapihkeun walaupun teu rapih-rapih amat lanjut pancina geus panas biasa dak pancina panci pemanggang tah heuh ditutupan kebel ti kebel ieu ku aing distoong tah geus asak soalna dak ieu handapna geus kuning menguning alias geus rada tutung tidak lupa ku aing barudak nyah ieu dina loyangna ge dicicip heula atuh heuh geus asak dak horeng tuh tutung handapna mah ngeun-ngeunah dak lumayan bae ukuran jeung eueuh hakaneun mah.